kamari dicarioskeun ngaran era cek sarate anu bisa ngajaga sirahna jeung perkara anu aya dina sirah, anu bisa ngajaga beuteungna jeung perkara anu aya dina beuteung, anu bisa ngajaga ngariksa leungeun duana, anu bisa ngajaga ngariksa suku duana secara umum, anu bisa ngajaga kana sakabeh anggota badanna, bisa ngajaga tina naon? Bisa ngajaga tina perkara-perkara anu dilarang ku Allah, bisa ngalaksanakeun perkara anu diparentah ku Allah, bisa ngajaga anggota badanna tina perkara anu dilarang ku Allah ataupun tina maksiat ka Allah. Tina maksiat ka Allah bisa ngajaga sirahna, tina maksiat ka Allah bisa ngajaga hatena beuteungna tina maksiat ka Allah, tina bisa ngajaga leungeun jeung suhuna tina maksiat ka Allah. Tah eta jalmi anu gede ka era, eta jalmi anu ngabogaan ka era. Jalmi anu alus akhlakna teh jalmi anu gede ka era, anu pinter ngajauhan perkara anu dilarang Allah, anu pinter ngalaksanakeun perkara anu diparentah Allah. Eta anu disebutkeun alus akhlak nya. Alus akhlak teh disebutkeun alus akhlak teh ketika rek ngomong dipikir heula nah diomongkeun teh dilarang ku Allah henteu. Di mana-mana rek ngagerakeun leungeun ka urang ngagerakeun leungeun teh kana perkara anu dilarang ku Allah katana pintu. Lamun perkara anu dilakukeun ku urang erek ku anggota badan urang, erek ku leungeun ku suku ku bibir ku sirah ataupun ku hate urang dina perkara anu dilarang ku Allah tuluy ku urang diraksa, maka urang kalebetkeun ka jalmi anu boga kaera. Kalau otomatis ngabogaan kaera eta jalmi ngabogaan alus akhlak. Alus akhlak kadirul hayai gede kaera. Tuluy jalmi alus akhlak teh qalilul adai anu saeutik sok nyerikeun batur. Maksudna saeutik di mah tara nyerikeun batur. Rek ucapanana, rek kalakuanana tara nyerikeun batur. Qalilul adai kathirus salati loba kamaslahatanana. Loba kamaslahatanana sudukul lisani. Bener omonganana. Qalilul kalam saeutik ngomong. Ketika ngomong tara bohong. Kathirul amali loba amalna. Jadi anu alus akhlak eta nu disebutkeun alus akhlak. Qalilul fuduli anu terakhir jalmi anu alus akhlak teh qalilul fuduli. Saeutik kaunggulanana. Maksudna saeutik kaunggulanana tara ngomongkeun kaunggulan sorangan. Tara ngomongkeun kaunggulan sorangan. Maksudna tara ngomongkeun kaalusan sorangan. Tara ngomongkeun kana kaalusan sorangan. Tara ngomongkeun naon anu geus dipilampah ku manehanana ceuk manehanana halus. Tara ngomongkeun eta jalmi anu alus akhlak. Ketika aya hiji jelema sok ngomong kana kaalusan sorangan, maka eta jelema teh goreng akhlak. Teu boga akhlak, kata Nabi goreng akhlak. Goreng akhlak. Misalkan kumaha, duh penting mah hajud teh menang 2 rakaat, tak kita jalmi teh goreng akhlak lamun cek di mah qalilul fuduli. Saeutik ngomong kaunggulanana. Saeutik ngomong kaunggulanana lamun urang moal aya urang qalilul fuduli. Lamun urang beres moal ieu qalilul fuduli. Saeutik tara we bahasa lamun dina saeutik jadi mah tara nyarioskeun kaunggulan sorangan. Tara nyarioskeun kaalusan sorangan. Ta eta teh alus akhlak. Maka jaga akhlak urang, jaga amal urang. Ulah diomong-omong.
ulah ngomong are amal saeutik, rek sahuap, rek sadon, rek sakali, rek salengkah, rek sakicet, ulah diomong-omong. Qalilul fuduli. Jaga amal ulah nyampaikeun teu dijaga. Anu susah mah mempertahankeun. Anu susah mah mempertahankeun. Salat, sedekah, rada babari gitu. Sedekah, salat, ngaji rada babari, kalaksanakeunana, digawena. Tah mempertahankeunana paling susah. Mempertahankeunana nu paling susah. Naon ngajaga amal urang. Ngajaga amal urang susah. Apa urang mah sok ararantil nya. Naon mah sok ararantil sok aya ngomong-ngomong wae kalusan sorangan. Ararantil maksana sok ararantil. Jadi diribaratkeun sapertoskeun kieu nya. Diribaratkeun sapertoskeun kieu. Ketika urang geus ngalakukeun hiji amal berarti urang teh geus meunang. Tah mempertahankan keunggulan orang hese. Cara lamun dina mengbal nanya, lamun dina mengbal, los ka batur misal urang main, antara pinaon tim anu urang di buku teh meunang. Tah mempertahankan keunggulan, mempertahankan kemenangan urang anu susah. Naon sababna musuh anu kurang geus dielengkeun sementara geus ulang elengkeun sementara sumangatna berlipat ganda hayang munahan bahkan hayang jadi menang berlipat ganda ketika hiji tim geus menang tetap musuhna geus eleng sumangatna lebih gede nya 1000% ningkat lamun di kasarnya lebih gede sangkan hayang munahan lamun geus munahan hayang ngelehkeun deui hayang ngelehkeun. Tah ketika urang geus amal geus ngaji geus sedekah geus salat urang teh geus meunang kaunggulan berarti geus meunang kaunggulan tah mempertahankeun kaunggulan hese teh. Ketika urang geus meunang kaunggulan setan iblis jeung turunanana kacida pisan ngagoromel kacida pisan sumangat karena ngabatalkeun amal atanapi kaunggulan anu urang geus dipiboga anu urang geus dimeunangkeun. Ketika saperti itu sok urang amal saeutik hayang we beja-beja teh ararateul di wieu pan setan teh berlipat ganda karena ngagugurkeun amal urang keur ngagugurkeun karena kaunggulan urang supaya urang jadi elek ketika urang nemongkeun atanapi nyaritakeun kaunggulan sorangan ketika urang nemongkeun atanapi nyaritakeun kana kaalusan sorangan kana kameunangan urang maka urang teh kalebetkeun kana goreng akhlak ketika urang disebutkeun goreng akhlak berarti goreng keimanan urang sabab urang teu bisa mertahankeun kana kaunggulan urang. Saur dina ieu mah qalilul fuduli saeutik kaunggulanana cara nyaritakeun kana kaunggulan sorangan. Erek jelema beunghar atanapi jelema miskin erek bentukna kasobaran kadang-kadang jelema teu boga dibere panyakit nya dibere panyakit eta jelema teh sabar tuluy we aya baturna ngomong ke kana panyakit kana ngobrol ke kana panyakit sok hese nya sok hese ketika urang teh misalkeun urang teh boga naon dibere panyakit sabar cek urang sabar aya nyaritakeun kana panyakit itu ieu pan urang teh panyakit sakitu mah weuna naon urang mah sabaraha taun tai kukuan di penyakit urang membari urang terbuka ieu anjeun mah dibere penyakit itu aya jadi nemongkeun yen urang teh alus yen sabar urang teh alus saburon cek urang teh nyaritakeun urang teh gede kasabaran tah qalilul fuduli urang teh nyaritakeun kana kaunggulan urang tah urang teh goreng akhlak seperti itu
akhlak sapertos itu orang sih loba gitu. Hat kebuka duit sapoe mah naon urang tahun-tahun teu boga paribasan nya urang teh gede kasabaran. Pasti hatena ngaku yang urang teh gede kasabaran. Nemongkeun yang urang teh gede kasabaran. Berarti urang teh meunang kaunggulan, dicaritakeun kaunggulan urang. Ketika orang nyaritakeun kana kaunggulan berarti urang teh bisa bertahankeun kana kaunggulan urang, maka urang kabarukeun jelema anu goreng akhlak. Jelema anu goreng akhlak. Taqlilul fuduli jaga amal urang. Jaga naon anu urang geus dilaksanakeun rek sarua, rek sarego, rek sarucap, rek sakalimat, rek sakiceu, kahalusan dijaga, bener-bener urang dijaga. Sangkana sangkan henteu bisa dibobol ku batur, henteu bisa dibobol ku setan, ku iblis, ngakukeun kana kaunggulan urang. Tak hasin bi ultika, aluskeun akhlak anjeun. Contoh akhlakul karimah dan Rasul. Eta ngajadikeun cabang iman. Wafad huququl ahli wal auladi. Salajengna eta alus akhlak ngajadikeun cabang iman, jaga akhlak urang. Anu disebutkeun alus akhlak teh gede kaera, namun disebutkan kaera pinter ngajaga anggota badanna tina maksiat ka Allah eta jalmi anu alus akhlak. Pinter ngajaga amalna tina dibeja-beja ka batur alus akhlak. Teu loba ngomong. Wafad huququl ahli salajengna nu kalebetkeun kana cabang iman, wafad kudu ngajaga anjeun. Huququl ahli kana hak-hak ahli anjeun, wal auladi sareng kana pirang-pirang hak budak-budak anjeun. Saha ahli urang? Dina ieu kitab nyarioskeun ahli urang teh lamun salaki pamajikan ahlina. Anfik jaga hak-hak pamajikan anjeun, jaga hak-hak anak anjeun. Anfik naon anu hak anu kudu dijaga, anfik kudu nganafakahan anjeun ka pamajikan anjeun jeung ka anak-anak anjeun. Maksudna fayajibu ala rajuli, wajib ala rajuli kalalaki naon nafaqatu zaujatihi nafaqahan pamajikanana. Nafaqahan kunaon bitamkini ku perkaraan imkan atami anu sampurna bihasabil qadri ku ngitung-ngitung kira-kira Allah iki anu layak dikae kalalaki. Wajib kalalaki nganafakahan pamajikanana ku imkan anu sampurna. Jadi saimkanan maksudnya saimkanan anu sampurna teh usaha samaksimal mungkin ya. Usaha samaksimal mungkin anapun hasil sesuai jeung kahayang teu sesuai jeung kahayang eta mah imkan tam bihasabil qadrillah iki ngitung-ngitung ukuran anu layak ya. Sabaraha lamun didieukeun sabaraha anu urang kudu nganafakahan ka pamajikan urang bihasabil qadrillah iki ngitung-ngitung ukuran anu layak jeung penghasilan lalaki jeung layak biaya pamajikan. Wahia muqaddaratun fil qillati wal kasrati. Dikira-kira rek saeutik, misalkan daerah ieu mah cek ukuran daerah ieu mah saeutik nya lamun dibandingkeun jeung daerah itu. Ukuran daerah ieu mah gede lamun dibandingkeun jeung daerah itu. Beda nya. Muqaddaratun fil qillati wal kasrati. Bi itibari itharihi wa isarihi kumijir hesekna nganafakahan, kumijir babarikna neangan nafakah, kumijir
kumijir pertengahan antara hese jeung gampang disebutkeun hese teu disebutkeun gampang teu. Walatas itu ketika seperti itu ditamkini ku saimkana nu sampurna. Jadi usaha samaksimal mungkin hasilna mah saimkana jeung sesuai jeung anu dipasikeun ku Allah aturan-aturan Allah. Wala tasqutu nafaqatuha henteu gugur naon nafaqatuha nafaqahan pamajikan bimadjiz zamani ku zaman anu geus kaliwat ilahin fakin kalawan dengan nafaqahan bal tasiru dainan balika jadi hutang. Baltasiru dainan balik jadi hutang. Maksudnya kumaha kieu? Urang wajib nganafakahan, salaki wajib nganafakahan ka pamajikan ditamki ku saimkan atau ka pamajikan teh nya. Misalkan contoh urang mere saimnya naon biasa bil qadrillah iki hitung perkiraan urang buka hitungan aceh geus dihitung urang misalkan contoh sampai 10.000 5 contoh gitu. Baik kudu mere 10.000 ayeuna mah naon 10.000 beli tarasel GPA nya tarasel 10.000 beli cengeng beli sabaraha teh GPA nya 10.000 ieu mah contohnya. Ieu mah contoh full contoh. Misalkan 10.000 nya urang digawe balik 10.000. Misalkan dicontohkeun 10.000. Ketika urang teu gawe atau nabi urang aya keperluan otomatis urang eueuh penghasilan tah walatas kutu nafaqatuha dina poe harita teh ataupun poe ayeuna misalkan berarti keperluan teu usaha aya keperluan teu usaha berarti eueuh pemasukan ka pamajikan 10.000 teh tapi pamajikan urang teh dahar jeung anak urang teh dahar kacukupan tapi urang teh dibere walatas kutu nafaqatuha henteu gugur nganapakahan mah balasiru daina justru urang teh jadi boga hutang ka pamajikan. Kudu boga hutang ka pamajikan. Sabab naon ukurna biasa bil qadrillah iki ditabdin amil ya saimkan. Jadi kewajiban jadi nganapakahan pada ibarat seperti sholat ketika orang katingalan berarti orang itu kudu modoan sholat itu maksudnya. Maka kalau betin sama iman ya. Beda dengan nafakahan budak. Ieu mah nafakahan pamajikan masa dipisahkeun. Anu disebutkeun waqfan hukul ahli wal auladi. Urang mah disebutkeun kudu ngajaga, kudu ngaraksa kana hak-hak ahli. Lamun cek urang mah ahli teh anak pamajikan, tapi wal auladi aya diatapkeun lamun cek santri mah jeung hak budak berarti ahli teh nujuna ka pamajikan. Ketika aya kita nujuna ka pamajikan berarti aya perbedaan antara nganapakahan pamajikan jeung anak. Walatas kutu buktina walatas kutu henteu gugur nganapakahan pamajikan ku zaman anu geus kaliwat. Eta zaman geus kaliwat misalkeun nu tadi teh apoe ayeuna urang teh teu mere padahal mah poe urang teh nganapakahan 10.000 misalkeun. Poe ayeuna teh urang aya halangan aya kumaha teu gawe teu kasam sama misal urang teh mere walatas kutu entah nganapakahan urang ka pamajikan teu gugur. Jadi urang teh boga hutang poe ayeuna isukan teh kudu di qadhoan aya. Kudu di qadhoan aya. Ulah nalarang ya we kan. Jadi kan itu. Omong nalarang sama tadi. Gimana? Abi ulah datang ka imam. Kalau banyak obat-obatan. Iya we enggak bisa. Walatas kudu nafaqatuha. Henteu gugur nganapakahanana. Teu gugur nganapakahanana.
Jadi urang teh kudu boga ada dahar. Ini ada eta mah lain tina nafkah alas. Lain tina nafkah alas. Urang geus dialas ditamkin ditami. Karena kan kacumponan misalkan poe ayeuna tapi urang teu pengal waktu wajib karena pakanan karena kata wajib itu ala rasulullah pokok zaujati kalau atas itu bimadini zaman bila infakir jadi wajib salah laki bayar sebab jadi utang maka lamun lalaki misalkan kami bisa kalian tentu apa yang Lakin menangis 50.000 itu dibikin kami sama majikan. Kalau dibikin kami, ini 10.000 kenapa katanya? Tintang deh. Imsa imkan 10.000. Nah, lain berarti lalaki tiktikan, lain itu lain. Karena tak kermayar anu maruan teh. Bisi poe hiji mangsa urang gering eta kumaha. Jadi dibayar poe eta. Dapat dipayung kantornya di nyari tinggal di bulan nanti dijari anjir nanti tujuh kedaman kan kelantaran karena apakah jadi istri wajib jadi gaduh aku secara intip yang bisa orang dari karena apakah anjir akan keterangan dasar keterangan itu apakah mayar kewajiban seperti itu kata dibikin KB eta maksudnya dengan jaga eta nah ketika salah di sana kali budak bayar jajan itu isu budak pamit salah laki ada sapu kemarin eta teh kan temenan ya lamun eta kudu beda lah tak bisi naon ngaganggu si kewajiban wajib tahu utang maksudnya mah lain kalau beli raya berpoya-poya lain ya bisi tangtu pasti sekarang apa udah apa sok nanya lamun nyopot antara nabi mau tina dompet salaki dosan teu masuk air nanyakeun ya itu panjuluna ge mau anggaran mau nah disebutkeun mau gitu nah oke mau salah ki cenah dosan teh eta aya mau dosan teh panjuluna ge mau lamun minta apa berarti bebenya cari bebeja minta terakhir kita pelarian mau minta eta babali kata gampang sudah terusin istri broken terus isi poyaina tapi sama musakali disuruh isi ayam poya untuk karena pakahan jadi dosa jadi utang orang jadi utang tak atur bukan beda atur beda ketinggal budak. Nah sababnya li'anna nafaqata zaujati mu'awadatun fi muqabalati tamkin bihilafi nafaqatil qaribi fa innahu tasbutu bidzalika li'annaha mu'awadah. Sababna nafaqahan pamajikan mu'awadatun fi muqabalati tamkin digantian fi muqabalati tamkin gantian mau malam dengan gantian muawadhah dihilafi nafaqatil qaribi jadi kunaon kabudak nah misalkan bulan mereknya kabudak sampai 2000 merek kabudak 2000 misalnya yang jajan ketika orang teu boga budak minta teu dibere teu jadi hutang kabudak mah sabab ari ka pamajikon mah disebutna teh muawadhah ari kabudak mah muawadah. Nah, anu awanah nulungan, budak yang jajan, budak nulungan, jadi lalu sifatnya itu nulungan itu jadi hutang. Nah, hari kapal majikan muawadhah, jadi muawadhah ketika kalimat maka jadi hutang kerja. Ini hutang, ditambah. Lalu menghitungkan ini orang semua balik, digaran deh. So, mata tulisir istri broken teh, tulisir istri broken teh.
kudu si istri kumaha pan awewena usaha pan urang teh dengan pan awewena aya beda nya beda karena kita pakat disarati maksudna bitamki menang sare pikeun sare menang sakitu sakamampu urang lamun bedukungan ditamki kumaha aya saran awewe cenah ngahasil itu ada eta mah maka awewe tak awewe cek paribasana mah ya cek paribasana mah ketika pak awewe na usahaan salakina aya nu naon kudu abdi teh ketika lalaki rek ngasaan karena hasil dari paya awewe rek kadahar kudu minta izin lah ka saaka ka pamajikan naon sih ada aya geus jama geus campur urang mah silih broker gitu silih broker kalau makan lalaki aya kalau makan awewe aya kalau makan awewe aya jadi silih broker sing mau pasil istri broker ya istilahna nah dina rumah tangga disunatkeun sampai sekali istri broker cuma istri broker isi hak nafkah ketika cumpon yang melalui istri broker sing ulah jadi utang pamajikan lamun tukang usaha bisi aya waktu anu teu izin heula pan geus kabiasa indir teh nya pamajikan tukang usaha tukang usaha rek tukang dagang rek digawe nya pada ayeuna mah teu boga lamun eta mah bisi poho bebeja ka salaki pan setiap pamajikan rek kaluar teh kudu wajib bebeja heula izin heula nya izin heula nah geus kebiasaan geus digawe puluhan tahun cek paribasana maka ketika urang istri geus kebiasaan kaluar teh bebeja heula dulu teh ini kapan eta teh ngajadikeun kantoran kan nah kudu silih broker teh ya silih broker silih mulai jadi gantara kayu nah itu kan kain bulan terus wal auladi hak budak eta dina segingan nafkahan wa yajibu ala rajuli aidan ta'limu zaujatihi hiji hak pamajikan hak budak hiji hak dinafkahan tak nganafkahan pamajikan nganafkahan budak seperti itu perjalanan nah seperti itu nganafkahan budak bahkan kantor kalau guru tinggal sampai miskin itu lain titikan tadi bikin pamajikan kamu nah sababna ngajaga akhlak pamajikan ngajaga kewajiban orang bisikan tinggal serta misalnya maksudnya kantos ngobrol salah satu lain bro sampai itu bro bikin nggak pemajikan ngajaga akhlak pemajikan hari awalnya di seluruh dunia membeli wah gede di kanan tidak dinikah jadi nikah tadinya sok di warung kamon gitu lanjut tahan lemah nawa itu didinya otak pintar ngajaga gitu anu bakal bisi urang naon asal aya sadar keur jumponan kana kewajiban nafkah kewajiban nafkah wajib dulu kewajiban lalaki ka pamajikan dijadikan menjadi budak ta'limu zaujat ngawurukan pamajikan ngawurukan kanana ma tahtaju ilaihi perkara anu dipikabutuh ku pamajikan lalu perkara anu dipikabutuh ku pamajikannya dina segi ibadah kafarduan ibadah kasunatanana sholatna puasana zakatna di kewajiban nusanes perhatikeun urukan pasunatanana kewajiban dina ngalaksanakeun sholat nu wajib perhatikeun pamajikan perhatikeun nah sababna sok sanajan misalkan ieu apa majikan ge da pinter ngaji tukang gawe itu
salakina lamun diukur mah pangartina teh sahandapkeun pamajikanana tapi teu katerangan salaki aya di ukur. Ketika pamajikan anu ngarti salat perhatikeun ku salakina salat anu nya perhatikeun ku pamajikan ku salakina salatna pamajikan anu ngarti teh sabab bisi asa bisa terus apal katerangan apal itu ieu jadi bisi dipelekeun ka salaki teu dina pergaulanan gaul jeung saha lain ulah gaul teu sareng sapere pola wajib diperhatikeun bisi gaul yang si ieu pasatik kanengkeun ngomongkeun kudunya telah kesepakatan depan geus pace peraturan lupa ngomong teh anggar we ngomongkeun tuh rendah eta rentan sabab lemah kan awe mental lemah kawajibanana pasunatanana dina wuduna dina salatna dina zakatna dina puasana bahkan anu nyangkut jeung bersangkutan jeung hukum anu nyangkut jeung kahen wajib diperhatikan kewajiban salat. Tinggal pamajikan setelahnya geus kolot nya 10 tahun rumah tangga enggak ada kewajiban merhatikan isi salat. Tata cara kaji isi salat. Tata cara salat fardu salat sunat isi salat. Ketika salat pamajikan pan salaki ka salaki anak itu kene wajib urang ditenan anak. Mata kamar ini dicarioskeun antara kolot jeung budak teu aya jurang pemisah rek tujuh hiru rek tujuh meneh antara putus ngantunkeun teu aya jurang pemisah mata pertalian antara budak jeung kolot teu aya jurang pemisah mata kamar ini dicarioskeun teh birrul walidain nyangkut jeung ayeuna didikan urang menjadi kolot kudu bener-bener ngadidik anu dari budak. Sabab naon budak bakal jadi ceng-celengan urang. Kebiasaan urang dalam menjadi kolot mau dieulang. Talamun urang budak urang teu dididik kalawan didikan anu bener, maka ketika budak kalakukeun didikan gorengan, kagorengan eta sok ngerti ka urang kanu ngangkukeun anu saha pan tadi teh ya antara kolot jeung budak eueuh perbedaan antara kolot jeung budak teu aya jurang pemisah rek waktu hirup atanapi waktu maot lamun misalkan kieu budak urang keur jumeneng kene urang boga budak teh masih kena hirup budak teh ngalakukeun didikan gorengan budak saha eta urang ge milu goreng. Ketika urang mau budak ngalakukeun didikan gorengan budak si anu. Teh nya ka budak si anu. Beunang didikan gorengan. Kasedih mah beunang. Mata budak kan jadi kolot tong boro-boro kaalusan budak. Misalkan kolot geus teu aya tong boro-boro ditawasulkeun oke geus otomatis meunang kolot. Geus otomatis meunang kolot. Ya, panjang cenah geus eueuh kolot kieu we. Lamun ceuk hartina ceuk akal. Urang boga budak kan. Urang mah di tempat urang, kalau budak urang teh muara. Ka mana we budak urang teh muara. Aya nu bebeja ka urang teh. Budak anjeun mah alus. Atur ke masyarakat halus amanah itu iya urang menjadi kolota bungan teh bunganya padahal can dibere ku budak acan dibere ku urang ku budak teh karek kadengina oke geus gede ka bungana toroju we budak naon mere hadiah teh ya bere urang teh leuwih bunga ceurik budak jadi tah itu kerahnya kermawan contohna urang ayeuna ngaji nya di dieu ngaji kalau urang ngadengi apa yakin
Kalau kurang terus nganturkeun teh urang katingali urang ngaji geus bungaheun candi hadiahan acan candi hadiah geus bungaheun kolot kadang ler urang teh beres ngaji teh tuluy hadiah tawasul leuwih bunga tak itu maksudna mata zaman kiwari amal jam mau nyabu mau itu lima lebih sanggup jangan mau ya mau iya kan mau sanggup aja dah baik menghirupnya sanggup nah beda kan alam naoge nya jadi alam kubur yang terlalu kenal terlalu kesan berdoa menjadi budak doa tidak jadi mereka harus Kalau kan mau, tapi kan mau kan tapi kan hirup ditahan kudu hirup menjadi kehalusan. Kata ayat Allahumma ausim minta tawa bima corona. Gusti dugikeun di salah tawa bima corona seperti ganjaran anu abi dibaca. Kata bahasa salah tawa bima seperti berarti seperti teh seperti anu dibaca kurang-kurang boga kalau kurang boga seperti anu dibaca Quran. Jadi kita bantah Quran parsok ieu nya jeung akal budak ayeuna mah sok budak-budak atuh pelajaran Quran teh atuh kalau kurang mau iflah dawabi maqarana seperti anu dibaca Quran geus dipasikeun gitu. Urang boga bahasa seperti teh. Berarti yang dua nya eta mah kita seperti urang. Berarti urang boga manehna boga gitu. Bahasana minta jawab bima qurana. Itu benar-benar hukum wal ahli wal aulad jaga budak-budak hak budak itu kolot budak mah kan jadi kolot tahun boro-boro ditawasulkeun teu ditawasulkeun oke geus nepi ka budak lamun dina bentuk kabuna lamun kasedihan budak anjeun mah tara itu urang teh ngadenge budak teh tara ngedul tara gaul ngaji tara ka masjid berjamaah tara buka salat oge urang teh kumaha kaayaan urang teh sedih kitu ketika urang menjadi budak kalau urang terus nganturkeun urang alam sedih ka gorengan urang kalau urang teh sedih atuh ngaji yang kalau urang teh sedih nah kitu maksudnya. Maka kerja nangkeun kolot urang sing bener-bener jaga. Maka nyarioskeun hak-hak budak, nyarioskeun hak-hak pamajikan. Anfiq wa alimhum fadha kamu hal. Eta teh diwajibkeun ketika urang naon halaman ke api lengah dina ngadidik pamajikan, urang lengah dina ngadidik budak teu perhatikeun urang bener jaga hak pamajikan, jaga hak budak, lamun salah dalam hak pamajikan, jaga hak salaki maksudnya. Hak pamajikan dijaga ku salakina, hak salaki dijaga ku pamajikan. Intina zaman kiwari tak kurang anu misalkan kurang teh akhlak kurang teh goreng patu. Akhlak kurang teh goreng patu Gusti kieu we urang aja. Tapi si kipas kakolot urang, kurang teh goreng patu akhlak goreng patu Gusti. Atuh cekape ka awanan mah teu bikin ka pulma kemudian cekape ka saya cekape. Naon ka saya ku abdi dilaksanakeun. Naon anu abdi di bidang bentuk ka saya nana si biar rumah ada keawalan mesti bikin. Nah ketika orang kata itu insya Allah anak berani makan lagi sama kuliah antara TS luhur anak itu kakek udah momean perilaku urang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Rasul sesuai dengan ajaran Islam. Lamun anu kita udah mengerti anu aku kami bilang mau lebih dihampirkan ke musuh kalian baskin sama dengan antik kali pada mudah-mudahan lebih bulan baskin anu namanya bulan
para sahabat, para ulama, para aulia, guru dan sadaya secara umum, mudah-mudahan sing jadi hiji manfaat. Amin. Mudah sadaya Allah dipakari kegiatan Islam. Allah paling ka urang kasolehan. Sadaya mudah-mudahan mudah-mudahan sing di jalan Amin. Anyawat anu aya di Anyawat anu aya di Pulau di urang muslimin muslimat sadaya lahir batin mudah-mudahan sing enggal disiarkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu tos ngantungkeun alhamdulillah di urang khususna muslimin muslimat pada umumna araranjeunna dan alamatnya sing aya di rahmat maghfiratul karimah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya